tukar kalakeun. Hah? Nggak jelas. Iya tuh sih, jangan dilepas itu kumaha. Betul misi. Oh, dia sih po. Kasih bat ku laun aya-aya bae. Muriang bae pandasip dari toong jak kumaha melang jaroma. Oh, jangan lo. Astagfirullahaladzim, kata jauh mama mereka pemajikan. Ting saya kanjeng bangkong ini ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asup pero beli kunci. Nggak gunaan sih, pengen bapak mana muriang, sudah muriang naon, kasih bata naon. Lain teman mengenal nih bapak yang mau itu gitu. Kalapa kotok mana? Aduh, Benar di anggunang cerita itu. Aduh, ro, tulungan ro, tunggu ieu rasibat kudu di kamar ro, teu kawawa. Atau tayo main masuk halaun sih, jalan mana pan halalaun, pan colah. Segera sok ditajong bae, pan logdog ditajong, maneh mah kitu pan. Atuh lagu naon eta ro? Mama kotok jeung kalapa segala doang para wantun besa serahan. Atuh kana muriang mama roti, bawa naon susu putih, oh kotok. Sorok bae aing. Tadi mah bapak manggih pamajikan. Nanya kan bapak di bola laki sabu eta lalakina. Teu kada deui kan ngalewat besar dan dibawa ku lalaki. Jadi hati bapak sih dihianati ku pamajikan. Selingkuh jeung lalaki batu mulai dengan si bapak yang mah. Kumaha bapak geus kieu sih, teu aku neng ngaduda deui bae. Eta ieu Pak sok nyarikeun hate pamajikan, neuk jalindung ka saha ka pabeasan pabeasan meripuh ro. Makana kudu nurut ka pamajikan mah mamot maneh pan. Makana kudu ngahargaan perasaan pamajikan ro. Jaro digitukeun ngeunaheun teu. Teu kumaha sih pan, teu jaro teu hansip. Hari mangih jubur mapan urang suku tak letapan atau hal tidak sepengetahuan pamajikan. Teu kumaha. Da deui ro letak letak mah makan perasaan pamajikan, urang kudu ngahargaan ro. Burung siapa? Nah, aing kalah nong sorangan aing di caramahan kieu. Ieu kota ka mana teh geus kieu? Tukar kalakeun. Hah? Nggak jelas. Iya tuh sih, jangan dilepas itu kumaha. Betul misi. Tadi yang ngejar siapa sih? Oh itu mah cuma mantan suami. Oh, terus kita nggak apa di sini? Gak apa-apa, orang udah nggak ada status sama dia mah. Wih, nganaonan ro, ada tetangkalan Abah Haji rusak ih. Nges cicing cik, abah cik, cicing nges. Tetangkal nu kitu ge bung keur teu ngeunah rasaan yo. Lain ro pun nanya yo, batas tanah anu mana yo? Anu tetangkalan ieu pan itu sih. Terus kedai abah haji kedai heran ulah ngomongkeun batas-batas salah kedai lain mah herwanci zaman nang seburit. Nanyakeun batas deui. Teu nyaho keur rungsing ya buka pamikiran. Pak Haji ini esnya. Oh, atuh nuhun. Ya Allah Ari, Neng, sayang. Kemana aja? Bapak cariin nyogok di harapan. Udah mau lagi hubungan sama kamu. Kamu
Ari tadi kan pulang. Arin. Wah, Arin. 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 Aduh, aing. Atuh lah jangan susu jeung apa sih? Rasulullah. Anterin ke rumah Hansip yuk. Ayo. Betul. Sip. Ibu Jaro. Caleg Ibu Jaro, caleg. Ibu Jaro, kan caleg Ibu Jaro. Saya Ibu Jaro, jadi malain Bapak Jaro jeung ya mah. Bapak tuh Hansip. Sip, tadi bapak kadinya. Pun Bu Jaro tadi ka dieu nya, oh eta jamaah mau kotok segala macam malabatan parawanten bae. Nah, umur yang mau kotok segala macam sip. Linglung tanaon eta bapak. Ya, oh eta tadi mah eta nomor yang lain mah dibubungah, nomor yang tekor ceurik bae jeung ya atuh hansip bae pusing. Eta ye sip dikarunyana bapak mah malah nyerahkeun pamajikan. Tadi ge geus diomongan ku hansip, ja mah mewek-mewek eta dong nama jahokeun ka Ibu Jaro. Rusak sip, pasti bapak ya. Lain Hansip meureunna dia. Oh iya, kamu mana berobat kieu bae ya kasih bat dong nama kasih bat manggih pocong ya keur malam Jumat. Kayak Ibu Jaronya sakedeung bari ke kamar mandi heula. Ngali hansip dah karep poong poin tadi. Oh. Enan sip. Kali balik di Ibu Jaro balik di. Kurang kita sip kunaon? Enaon. Apa majikan Jaro nih, geus kali ro. Bisa ya lalaki ya, jaga kotok kesintu. Ino sih pak. Geus pamaha mama geus pas ka bapak. Geus pamaha bela talak bela. Engke mah mama masak dalok ieu mata kulak-talak segala macam pamali. Non mama gara-gara ieu teh lalaki ieu, yang mata talak ka bapak. Non ro, sok ngomong aing teu non yuk. Rek kumaha gara-gara dia ieu dong nama ieu pamajikan aing. Geus pak. Geus pak ulah mah kekerasan pak. Gimana yang salah itu pak? Ini masalah mama, ini bahaya mama pak. Woi, lu are edan dari ya. Nah, umur yang kelapasnya di dia. Atau nambah cager, lu kering nambah ayah nambah hoho. Geus bapak akhirnya gitu memang geus mama cerita di keluarga ini. Mama cerai gitu lagi ampun ulah. Mama ya bapak kene ke mama. Geus gede pak, lalaki mah cuma ngomong doang. Sip bantuan dia mah main mestol beres bantuan. Kumaha geus kieu rumah tangga ini minta talak. Sudah alam 14, sudah ogo. Mabikang segala macam, upa biasa naripo, ro. Kerki mah boro-boro nulungan Jaro, hansip baca kawawa. Atuh bantuan, atuh pira ku hansip tuh karunya ka bapak. Kumaha bae carana bantuan urang? Atuh ngadukun burung hayu. Kadia coba Ibu Jaro, Bapak Jaro coba kada kita. Coba orang ngobrol ya, kumaha ya hayang aja. Sebenarnya mah ya Bapak Jaro, Ibu Jaro, ya. Bapak Jaro, Ibu Jaro, dengan kemina rumah tangga mah amis pahit, peuheun balakekan kudu bersama bebarengan. Boga masalah eta Ibu Jaro ulah tak. Ulah jauhkeun kitu mah. Pamali aya Bapak Jaro sabda Rasul lagi aya, geus jelas nama mutlak pokona mah. Bunyinan oke Bapak Jaro dengekeun ya Ibu Jaro. Dong kumaha sip bunyinya sip, dong kumaha? Atau nggak ada bahan di YouTube kayak ayah dengan sabda di dinyana. Karena dongke ya istri manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan aroma surga haram baginya. Yang geus pak gitu kalau mah hampura, tapi mama mikir-mikir heula. Mah kayak cara mikir segala. Kalau sipnya bapak naik ke kantor sip, mesti iya lupa nungguannya. Oh makan masih ada. Hah? Mas Sip. Jaro.